jadi naon ya sadar sapan urang mah ya ku ari teu bisa sadar. Teu bisa sadar salat bege salat. Urang mah teu sadar bahwa urang keur salat. Allahu Akbar. Kunci motor di mananya? Iya kayak asa di luhur lamari ya serba. PPKB-nya di mana? Geus aya nu nawar 5 juta. Aduh. Teu sadar keur salat. Teu sadar gara keur salat. Jelema mah di luhur saja ada. Make asyhadu nage make asyhadu. Ya jelema kawan-kawan teu sadar keur salat. Tah hayang supaya sadar bahwa urang keur salat menikmati babacaan urang kumaha carana thariqah ngaran. Bismillahirrahmanirrahim. Urang sadar urang keur maca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadar bahwa urang keur maca alhamdulillah. Eta hayang kos kitu teh hese. Kuari mah coba aing ke zohor mulai. Coba ge. Cek jana mah babari meureun. Coba Allah Akbar sadar bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan deui teh moal. Tadi geus aing base, asana base deui. Kakarak dari liwat bismillah doang. Teu sadar urang keur salat. Tak ieu thariqah teh hayang datang ka hakikat. Nyadarkeun diri urang keur salat, nyadarkeun diri urang teh keur maca Quran, nyadarkeun diri urang teh keur ngaji, nyadarkeun tah keuna sadar dina sah nu ditentukeun ku Gusti Allah urang teh sadar keur kos kitu. Kan urang mah hese deuk sadar ge urang keur kieu bae di bangku. Henteu sadar urang keur di bangku, keur di kursi henteu. Set bae pikiran kali itu teh ke Bandung. Ke diranca ekek teh sok banjir. Ranca ekek dinya tah. Terus pikiran urang keur di bangku teu sadar urang keur di bangku. Anak teu sadar urang keur di bangku ngalamun bakalna. Tah ilmu tarekat teh miceunan lamunan kos kitu supaya per detik per menit teh inget ka Gusti Allah, sadar urang keur diuk, sadar urang keur salat, sadar lain zikir kudu Allah hamba lain. Sadar bahwa orang keur diuk, gunakeun ku urang pakai inget ka Gusti Allah melalui tafakur, melalui zikir, melalui maca Quran. Inget bahwa urang keur maca Quran, urang keur maca sholawat, urang keur maca sholawat lagi teu inget bahwa urang keur maca sholawat. Tah miceunan inget di luar nuku urang keur dikudukeun ku Gusti supaya fokus tarekat darana.